Bismillahirrahmanirrahim. Urang balikan deui. I'rab teh aya sabaraha? Aya opat. Aya opat. Hiji i'rab ropa, dua i'rab nasob, tilu i'rab opat i'rab jajem. Bagus. Ciri i'rab ropa aya sabaraha? Aya opat. Salih. Hiji doma, dua wawu, tilu alif. Muka opat nu ayeuna dijelaskeun nun. Tah nun jadi ciri pikeun i'rab ropa dina satempat. Nun kade ulah dina tilu tempat. Nun jadi ciri pikeun i'rab ropa nyaeta dina satempat. Dina naon? Dina fiil 5. Naon cenah? Nun jadi ciri pikeun i'rab ropa dina sabaraha tempat? Dina satempat. Dina naon cenah? Dina fiil 5. Jadi fiil aya 5 siki. Naon eusina fiil 5 teh? Eusina fiil 5 teh adalah fiil aya 5. Mana fiil anu 5 teh? Fiil anu 5 teh nyaeta hiji fiil mudhari anu kaantelan domir tasniah. Fiil naon cenah? Fiil mudhari anu kaantelan domir tasniah. Mana contona? Yap alani jeung alani. Tah ieu yap alani tingali. Tah ieu yap alani jeung tap alani teh adalah fiil mudhari anu kaantelan naon? Domir tasniah. Mana domir tasniahna? Tah ieu alif samemeh nun aya naon? Samemeh nun aya tah ieu alif teh domir tasniah. Tuluy sabada alif aya naon? Nun. Ieu sabada alif aya nun. Tah ieu nun teh ciri ropa. Lamun aya nunan yap alani, tap alani berarti tingkah ropa. Geus dua tah fiil teh nyaeta yap alani jeung tap alani. Geus dua nya. Satuluyna fiil 5 teh yap aluna tap aluna. Naon ari yap aluna tap aluna? Fiil mudhari anu kaantelan domir naon cenah yap aluna tap aluna teh? Mudhari anu kaantelan domir lain fiil. Fiil mudhari anu kaantelan domir. Mana domir jamana cing? Aluna. Mana domir jamana? Wawu jeung wawu. Ieu wawu samemeh nun, ieu wawu samemeh nun adalah domir jama. Domir jama ijama teh naon? Loba. Ari tasniah 2. Tasniah mah ari jama tah aya wawu samemeh nun, aya wawu samemeh nun. Ieu wawu teh domir jama. Kudu kana loba. Tuluy sabada wawu aya naon? Aya nun, aya nun. Tah ieu nun adalah ciri berarti yap aluna tap aluna teh aya nunan sama dengan ieu yap aluna tap aluna teh tingkah ropa. Atos. Geus opat tah. Nu terakhir fiil 5 teh adalah tap alina. Naon cenah? Tap alina. Naon ari tap alina? Fiil mudhari anu kaantelan domir muannasah. Mana domir muannasah muhatobahna? Ieu. Ya. Naon cenah? Ya. Ieu teh naon? Domir muannasah muhatobah. Sabada iya aya naon? Nun. Tah ieu nun ciri berarti tap alina teh adalah tingkah naon? Ropa. Ciri ropana ku nun. Tumatapna nun. Atos. Ieu teh fiil 5. Yap alani
taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina fi'ilima gitu nado mana esok yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina kali fi'ilima. Jadi kia rumusna teh ya ta lani lani jadi yaf'alani taf'alani akur kene kali itu nama ngan pelah diganti ya nak ku ta atau kali itu nama lani lani ya iya na ya ta yaf'alani ta'a naon nu beda iya jeung ta iya yaf'aluna ta'a naon nu beda ya jeung ta kali itu nama luna luna terus iya hungkul nu tak hungkul teh eueuh yaf'alina ieu mah tak hungkul tapi naon tap alina eueuh yaf'alina ieu mah jadi 5 bisa teu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina fi'ilima sok cong ti sok tong nempok lani dan tikuta ayeuna alani yaf'aluna taf'alina fi'ilima sebutan fi'ilima hiji tong nempok alani hiji naon dua tilu opat lima tap lina tapi lima teh 5 fiil tah gitu mun narkibna teh kabeh ge kieu yaf'alani fiil mudhore anu kaantelan dhamir tasniyah kulantaran fiil mudhore kosong tina amil nawasib jeung amil jawazim maka tingkah ro ciri rofana kunaon kunaon sabab kalimah nah isim mufrad ngaco sabab kalimahna fiil 5 weh kitu lah ulangi yaf'alani teh fiil mudhore anu kaantelan dhamir tasniyah kulantaran kosong tina amil nawasib jeung amil jawazim maka tingkah naon maka tingkah rofa ciri rofana ku nun sabab kalimahna fiil 5 nah isim mufrad mah kudu mah ciri rofana oge lain ku nun gitu tangke aya dina kitab munarkib sugan aya fiil 5 jadi bisa dibahas wallahu a'lam.